dulur urut dua padahal sedipaksa jeung mata jadi dosa. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hatur nuhun ka panata calagara Kang Bowo. Oh, boleh ka dieu. Oh. Hapunten satya acana rada 2 mingguan kapengker lah Kang Bowo Kang tos ngahareos. Urang ngayakeun acara ieu yuk. Ari sanes-sanes tiasanya ibunya, bapaknya mung urang sami-sami sasiereun sabeuneureun kumaha tarek ketekah pola urang supados bahasa Sunda teh ulah dugikan jati kasilih ku junti gitu. Tah jati kasilih ku junti teh mamanis basa gitu. Urang kawitan wae unggul patangtung laku nu nyangkaruk dina kalbu bismillah pamuka carita nu nyampak dina awak pangguru kalbu kacembaran mana puji panyuci ati puja panghias tahta puji mangga urang sanggakeun ka Allah Rabbul Ijati puja urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla zat anu maha agung maha hemantur maha wijaksana kulantaran mantena urang tiasa riung mungkul pamrojong patapang wajah dina galura rasa mubingah tur bagja sholawat miwah salam mugi tetap dikucurkeun, dikocorkeun, tur dikecerkeun kajungjuran alam nu panjang celana saalam marca pada akhir zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sate acana simkuring panjang lebar cumarios nya ibunya. Simkuring sejak gegelis heula panon bilih salami simkuring cumarios di dieu maur caturna resag basana tepuguh entep seureuhna tepuguh undak usuk basana nada dihapunten kawantu simkuring mah sanes ahlina nya punya hapunten pisan karasan dina deungeut ieu benten sareng tadi anu didugikeun ku padadang perkawis diafragma perkawis pernafasan abdi mah kabagian dina mamanis basa dina biantara seren tampi pernikahan adat Sunda. Upami urang ninggal kaayaan masyarakat ayeuna, murang kali urang ayeuna terus rada kana bahasa Sunda terus rada hilap, terus rada langgi dianggo gitu. Ta ieu teh kanggo urang teh tantangan kanggo urang kumaha supados bahasa Sunda teh tetep manjeur gitu. Ulah dugikeun ka murang kali urang teh tiasa Dede nuju naon ini lagi sosorosodan misalkan ongko ini lagi bisa sosorosodan udah terus campur wisan bahasa Sunda mending eta mah tapi sok sanos kitu urang teh entong dugieun ka icaleun sumanget gitu wios misalkan moal kali nyarios Sunda kasar oge da aslina Sunda mah kasar aslina bahasa Sunda Makassar sok bade di ieu satu acana Mataram dongkap ka tanah Sunda teu aya undak usuk basa teh da urang mah sanes negara sanes wilayah anu kerajaan sapertos di Mataram di ditu Solo kan aya undak usuk basa kapungkur mah teu aya kasar sadayana margin teu heran upami misalkan abdi kantos ka Kuningan rada reuas murang kali ke babana bapak geus nyatu astagfirullahalazim reuas abdi reuas pisan tos nyatu ada memang bahasana dari itu teu kasar magi sadayana rata kasar tah sok sanes kitu urang teh da aya di tata priangan nya da di priangan nu aya ngawitan aya undak usuk basa teh kasahandapeun kumaha kasapantar kumaha kasaluhureun kumaha teh eta teh tantangan pikeun urang nah tiasan teh urang ngadidik rundayan-rundayan urang kahandap sangkan bahasa Sunda teh tetep dianggo gitu bahasa Sunda teh beunghar pisan pangbeungharna cek abi mah cek orang Sunda mah pangbeungharna contohna dina kecap labuh jatuh ya bahasa Indonesia namanya sok orang Sunda orang tataan
gebis, labuh, disorodot, dijongklok, disoledat, dijengkang, digebros, dikusruk, naon deui? Dikosewan, digugulutuk seueur orang Sunda, tapi arti nama bahasa Indonesia nama hiji jatuh. Dek jatuh ka tukang jatuh, ka hareup jatuh. Urang mah ka tukang dijengkang. Aya nu leueur ngencak ngacakang cau ti seureuleuh, ti soledat. Tuh, ti seureuleuh, ti soledat terus sarantos beunghan orang Sunda teh. Nya atuh misalkan anu sakieu beunghana upami nepikeun ka ngan ukur nepi ka urang, rundayan-rundayan urang ka handap henteu ngarti kana bahasa Sunda nu bener gitu. Lebar pisan. Komodo itu nembe bahasa-bahasa anu loma, bahasa-bahasa kieu tah. Bahasa-bahasa anu standaran lah. Teu acan kana mamanis bahasa. Teu acan. Tah, masih kena aya mamanis bahasa. Tos langki, Bu. Terus aya dina wangkungan urang mah dina obrolan sabiasa jarang-jarang dianggo. Suga tos langki bisa dina obrolan atanapi misalkan kapungkur mah da aya paribasa. Paribasa teh dianggo ka burang-kali urang. Nyai ya paribasa misalkan tong cicing di Nagolodug bisimpot nongtot jodoh. Eta teh paribasa anu janten sabetulna papatah gitu. Dianggo kapungkur mah ayeuna sok aya mangartieun barudak nogi. Tong waka barudak kadang-kadang ibuna oge tos teu ngartos. Eta namina bahasa Indung. Bahasa Indung Ibu Bapak sadunya numutkeun panalungtikan ti etnologi hiji organisasi anu ngabahas soal bahasa. Sadunya teh kirang langkung aya 7087 bahasa Indung. Dina 7087 bahasa Indung teh 700 kirang lebih 700 aya di Indonesia. Salah sawiosna bahasa Sunda. Bahasa Indung mah bahasa hate atuh Bu. Sok Ibu jalan-jalan misalkan ngabubur di Madinah. Di ditu papendak sareng orang Garut make bahasa Sunda sok asa dulur. Asa dulur pisan atuh sok. Abdi kantos saya tem tebih teuing lah ka Madinah mah. Abdi gaduh tugas ka Bali. Di Bali ngadon neda di warung nasi. Apa teh orang Garut? Ditaros, "Ai Bapak di mana? Kawin." Abdi di Bandung. Bandungna mana? Di Garut. Tuh. Kulantaran terkenal na Bandung, janten Garut di Bandungkeun. Tapi tos duwi ka ditu asa dulur bisa. Asa dulur, asa boga pendak sareng dulur deukeut gitu istilahna. Eta teh kulantaran bahasa rasa. Bahasa Indung mah bahasa rasa. Sok budak ayeuna dipapatahan ku bahasa Sunda anu lemes sareng papatahan ku bahasa persatuan benten hasilna. Benten pisan keuna kana hate sok ayeuna barudak ayeuna bandingkeun sareng barudak kapungkur mah luisieun ku bapak teh ayeuna mah ngaleueut wae tos sakokoh. Eta teh kapungkur mah jarang pisan langki pisan murang kali teu tiasa lebet ka pangkeng ibuna. Eta teh didikan tina sepuh kapungkur. Ayeuna mah lar blus we ka ieu oge ka pangkeng oge gitu. Tah mudah-mudahan ku tarekahna komunitas Bandung Rancage ieu sok sanajan nembe munggaran dina basa ieu mudah-mudahan kapayuna tiasa langkung nanjeur bahasa Sunda teh minimal misalkan ayeuna sakieu nu terang insyaallah pabeja-beja bahasa Sunda teh sakitu pentingna geuning gitu. Tah kitu mudah-mudahan tah si bahasa Sunda ieu teh tong neukeun ka barudak teh pareumeun obor gitu. Tah pareumeun obor teh mamanis bahasa Bu. Terus langking dianggo. Terus tong pareumeun obor barudak urang teh kana bahasa nyalira, bahasa hate, bahasa Indung. Mudah-mudahan tak gitu. Ayeuna perkawis mamanis bahasa ngahaja di dieu diheureutkeun nya mamanis bahasa teh henteu mung ukur dina seren tampi. Mung kaleresan ku margin judulna oge seren tampi adat Sunda, panganten adat Sunda. Margi ku abi diheureutkeun oge ieu ke kadituna teh ujungna teh kana anu mamanis bahasa anu biasa dianggo dina seren tampi.
Lantaran naon dina obrolan motos langki dianggo nu aya teh di mana? Di dunia pendidikan sastra Sunda masih aya. Atanapi seniman anu masih kena ngadamel kawih, seniman anu masih ngadamel tembang, atanapi seniman anu masih kena ngadamel puisi Sunda tak aya keneh eta mah. Tah salah sahiji anu masih beredar di masyarakat perkawis memanis basa ayana di Seren Tampi. Sok dina Seren Tampi mah. Kecuali ini anu Seren Tampi anu sae nya, aya oge di Seren Tampi teh teu sadayana nganggo bahasa Sunda gitu. Seren Tampi teh naon tah ku abdi ya Seren Tampi nyaeta prosesi nyanggakeun calon panganten pameget anu saterasna ditampi ku wakil calon panganten istri kanggo ditikahkeun ka calon panganten istri sabada paheut heula nya punya janten tos aman istri anu Seren Tampi mah tos aman teu jojo gitu da moal dugikeun ka ditolak istilah nama kecuali aya hal anu di luar kendali eta mah tapi terus aman kelantaran terus ngalangkungan janji pasini heula biasana mah aya upami ieu mah lamaran heula janten terus aman terus ngalamar heula entos ditampi tah janten anu nyerenkeun mah aman insyaallah aman moalkeun ka ditolak moal margi terus aya janji pasini tadi sate acana biasana dilengkepan ku simbolis nyanggakeun tanggeuyan rupi-rupi lah tanggeuyan mah tapi eta sanes anu bade dibahas ku abdi margi urang teras kana mamanis basa mangga Kang Dono tah susunan biantarana naon wae da ieu mah hanya susunanana teh kirang langkung kieu tah kahiji bubuka anu tadi saos abdi a'udzu betantung lagu nu nyang karub dina kalbu bismillah pamuka carita nu nyampak dina awang panguruk kalbu kajembaran manah puji panyuci ati puja panghias tahta puji mangga urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati puja urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla zat anu maha agung maha mantur maha wijaksana eta sapertos bubuka kitu terus sasadu teh nyuhunkeun dihapunten bilih tah sate acana sim kuring panjang lebar cumarita sim kuring sejak geugelis heula panon sasadu teh bilih salami sim kuring cumarita di payunan para saderek sadayana mawur caturna resag basana teu puguh tata bahasana teu puguh entep seureuhna teu puguh undak usuk basana neda dihapunten tah eta tawaf sasadu atanapi sanduk-sanduk anu salajengna aya bagian pokok nyaeta nyerenkeun insyaallah ke alhamdulillah abdi tos aya nyusun dina ieu ke insyaallah dibagikeun moal kali bagikeun bilih teu fokus nu katilu ngadoakeun panganten kaopat ngadoakeun panganten kalimat panutup kirang langkung dina nampi oge sami ilaharna anu nyerenkeun sareng anu nampi diwakilkeun tah ieu anu bade dianggo ku urang teh rata-rata upami anu nikahkeun mah kan moal jantin nyaren tukang nyerenkeun da didangdanan atuh Bu. Langki bisa nya bapaknya jadi bapak nya kudu nyerenkeun budak henteu. Teu aya langki bisa bapana nyerenkeun langsung ieu abi nyerenkeun budak abi teu aya. Tah ieu anu bade dimanfaatkeun ku Kang Wowo teh kumaha supados ieu janten artos. Terus kan janten artos upami ieu mah da lumayan atuh 150 wae kasakuan tah sek pana Kang Wowo teh mah. Gitu lumayan ieu teh sareng deui langki nu tiasa nah eta sok padadang dugi ka ayeuna ti 25 tahun saurang teh nya ayeuna tos sabaraha teh nu kan wesakna teh bade sabaraha tah kitu tah upami urang tiasa mah sok sanaos ku urang teu dipraktekeun dina dunya anu nyata namun ieu teh janten kaweruh jang urang gitu kanyaho jang urang bilih ke budak urang dek dididik ieu ngarah mun aya nu nyarenkeun teh tah ku budak saya nu maju ulah entong ku batur manya atuh misalkan urang boga alo erek nikah misalkan nya bade nikah tong ku batur ting lah tong geus ku ieu biasana mah nyanak heula anu caket heula dan nu kabayang nu caket heula tuh oh si anu gitu pamitos teh ieu namanya nyanak di luar tah gitu lajeng kan
Mamanis basa tak ieu. Mamanis basa nyaeta kekecapan anu ditambahkeun dina kalimah nu tujuanana pikeun nambah nyari kana tulisan atanapi caritaan. Ngarah nyari caritaan urang teh gitu. Entong lempeng-lempeng teuing dina biantara teh. Kitu deui lempeng we. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada eta kan lempeng gitu kan. Seueur eta teh anu mesti kena kitu. Nganggo biasana mah dina catatan-catatan anu aya dina buku-buku gitu. Buku mah rata-rata langki dugikeun ka detail, dugikeun ka lengkap gitu. Fungsina kanggo naon? Komunikasi supados langkung jelas. Komunikasina langkung jelas. Urang teh misalkan gaduh pedaran dilengkepan ku memanis basa langkung jelas. Mertela ngembang boleh jelas. Anu kadua fungsina fungsi estetik nyaeta kanggo ngudag kaendahan basa. Tah ieu ngudag kaendahan basa ieu anu tadi dibahas ku Padadang, dipedar ku Padadang teh ulah dugikeun ka bobor karahayuan gitu. Urang teh teu acan naon geus geumpeur. Bobor karahayuan atuh teh acan urang teh majunan mustami anu sakitu seueurna misalkan ayeuna upami urang teu gaduh perbendaharaan kata lebar pisan bahasa kesempatan urang teh ical sareng aya nu nyebatkeun kieu upami urang naik ka panggung tanpa persiapan insyaallah bakal turun tanpa harga diri. Janten urang teh nya kudu diajar, kudu latihan we. Dan teu abot upami tos ieu mah upami tos janten kailmuan ku urang mah bade disebarkeun deui sae, bade dia anggo dipraktekkeun dina dunia nyata sae, langkung sae bade diartoskeun oge kumaha teu langkung gitu. Tah ieu eta fungsina teh aya dua, komunikatif sareng estetik. Lajeng kan? Mamanis basa anu biasa dianggo dina nyerenkeun panganten Sunda kirang langkung aya 4. Nyahi kahiji babasan, kadua paribasa, katilu purwakanti, kaopat sisindiran. Tah dina 4 ieu teh kabeungharan urang Sunda hungkul. Babasan paribasa benten nya babasan sareng paribasa engke sok sanajan ngahari-hari mirip gitu nya. Tapi eta teh benten pisan. Babasan kumaha, paribasa kumaha, jelas lah upami purwakanti sareng sisindiran mah benten pisan. Lajeng urang lajeng kana babasan, tah ieu babasan. Babasan nyaeta kantetan kecap atanapi idiom anu ngandung harti injeuman. Dina harti injeuman maksudna bahasana teh ngan ukur dua kecap tapi boga harti anu beda gitu. Gede hulu lain artina gede huluna. Sareng teu tiasa dirobi, gede ageng mastaka teu tiasa. Ieu mah tos jantennya matok teu kengeng misalkan eta budak ageng mastaka. Teu tiasa. Gede hulu teu tiasa dirobi eta mah namina pakeman basa. Anu tos dipakemkeun teu kengeng dirobi. Gede hulu berat birit. Nya. Tah eta seueur ke ayeuna teh. Dina ieu lajengkeun. Tajan. Tur susunan kecapna teu bisa diganti tadi sapertos tadi. Ku kecap sejen sabab bisa ngarobah kana makna anu aya contona beak dengkak. Sok dengkak teh kumaha? Sok ngadengkak teh kumaha? Ngadengkak teh posisi melebarkan paha. Postai kerang langku gitunya. Tapi itu biasa digentos. Buntut kasiran pedit cenah tah dina nu kieu buntut kasiran budak teh buntut kasiran tah sanes artina leres-leres buntut kasiran da hampir sadayana ge gaduh buntut kasiran sok bade ieu sok tiasa dicobian dicoba aya buntut kasiran tapi eta teh hartosna pedit gitu
pudut dog pangrewong teh ukur saukur omongan tambahan. Tah abdi ge soptos abdi kieu nyarios itu ukur mengukur dog pangrewong hungkul ngalengkepan anu disanggemkeun ku padadang dog pangrewongna abdi gitu. Lajeng Kang. Benten sareng paribasa, babasan mah tadi dua kecapnya Bu, anu janten idiom, gede hulu, hampang birit. Iya mah paribasa mah nyaeta babandingan anu ngajadikeun perlambang lakuning dihirup. Tah ieu nu dianggo falsafah orang Sunda. Orang Sunda mah ngadidik teh ku paribasa seseueurna mah Bu. Ngawangun omongan runtuyan kalimah anu geus puguh entep seureuna teu tiasa dirobah deui ieu ge. Teu tiasa dirobihnya. Sareng urang oge henteu sembarangan nganggo gitu. Kedah pas kana naon anu dipedarkeun ku urang. Geus puguh surupanana, geus tantu pok-pokanana. Lamun kitu teh kitu we gitu. Da eta mah tos janten pakeman sapertos babasan tadi. Anu susunanana henteu bisa dirobah sok sanajan ukur sakecap. Jati kasilih ku junti ku ibu teh ayeuna geus teu usum jati jatina oge geus eueuh deugenti jati kasilih ku albasiah teu bisa. Teu bisa. Tapi artinya tos jelas eta kahirupan pribumi nu eleh ku semah. Jati kasilih ku junti atawa albasiah kasilih ku junti. Teu tiasa. Atanapi antong ku kai lah ieu mah. Misalkan nu rada keren misalkan dispenser kasilih ku kunaon teko kasilih ku dispenser misalkan teu tiasa eta mah tos janten kitu janten upami ku urang disebatkeun oge ieu teh tos janten pakeman orang Sunda ieu teh urang teh ulah jati kasilih ku junti teu kedah diartikeun da anu anterang mah pasti kadinya urang teh tong eleh ku batur ku saya mah eta tah orang Sunda mah saking ku beungharna nyarios kitu oge jo langsung langsung oh terang bakal kadinya arahna gitu. Terus contoh salajengna celik putih celak herang caang bulan 14 teu manis kumaha orang Sunda. Para wargi sadayana sim kuring dina ati sanubari anu celik putih celak herang caang bulan 14 neda nyanggakeun panghatur rewunuhun laksa ketika bingahan. Tak eta sapertos kitu. Celik putih celak herang teu tiasa bade digeunti celik susu misalnya celik kopi teh atawa celak herang celak kopi teu tiasa. Eta mah tos jelas pisan. Nyaeta hartosna oge bersih hate. Tah ieu dina paribasa tiasa ngabentenkeun nya Bu. Nu tadi babasan mah dua kecap idiom upami dina bahasa Indonesia mah besar kepala. Eta di Sunda mah tadi sami dua kecap nyaeta misalkan gede hulu hampang birit seueur pisan ka insyaallah aya ieu upami misalkan kirang ieu abdi hoyong rundayanana misalkan kosakatana naon wae insyaallah di abdi aya kan upami misalkan dina grup ieu teu dibubarkeun insyaallah tiasa di-share. Tapi sateacan kitu oge abdi tos nyusun dina ieu oge tos aya sarupaning anu aya dibahas dina dinten ieu. Salajengna Kang Purwakanti tah ieu anu mamanis basa dina seren tampi anu paling raoskeun ieu. Kapipit galih kadudut kalbu. Namun atuh aya Purwakanti teh nyaeta padeuketna kecap dina ungkara kalimah. Bagian kalimah utamana dina puisi perenahna bisa ngarendeng dina sakalimah atawa sapadalisan oge ngaruntuy dina antar padalisan aya anu ditungtungna hungkul aya anu di tengah sareng tungtungna aya anu di awal ieu teh Purwakantina teh contona minangka contona kapipit galih kadudut kalbu i u lalaki langit lananang jagat ii aa mo humandear ku kadar tah mo humandear ar sareng ar terek lumpat kudu ngupat eta teh Purwakanti diteuteub ti hareup sieup disawang ti tukang lenjang ditilik ti gigir lenggik eup wang ang ik
tah ieu namina Purwakanti janten aya kecap-kecap anu ngaharib-harib anu mirip lajeng ka tah ngaharib-harib ieu teh dianggo oge dina sisindiran urang mah orang Sunda mah da tara togmol atuh upami nyarekan batur ge kadang-kadang mah sok disalengorkeun gitu da tara orang Sunda mah tara langsung bledag gitu henteu sisindiran teh dina kecap sindir anu ngandung harti omongan atanapi caritaan anu dibalibirkeun henteu togmol luyu jeung eta dina sastra Sunda disebut sisindiran teh nyaeta karya sastra anu ngagunakeun rakitan bahasana dirakit aya 8 pada lisan misalkan kayak aya contona 8 pada lisan biasana mah aya nu ujungna nu kahiji 2 kalimat kawitan eusina cangkang 2 kalimat anu salajengna eusi mangrupakeun eusi upami dina tradisi Malayu mah disebatna pantun lah kirang langkung gitu Kang tak nilai kana wangunanana sisindiran kabagi 3 rarakitan paparikan sami teu Bu naon anu tiasa ngabentenkeun antanapi rarakitan sareng paparikan tinggal we dina contona contoh rarakitan mihape sisir jeung minyak kade kaancloman leungeun mihape pikir jeung niat kade kangsonan deungeun bentenkeun sareng paparikan daun hiris dibeungkeutan dibawa ka juru leuit anu geulis ngadeuketan hayangeun dibere duit bentenna naon coba ieu keur kunaon disebatna benten eta teh aya rarakitan aya paparikan aya nu tiasa ngabentenkeunana cik anu ngabentenkeunana upami rarakitan aya istilahna Purwakanti anu di awal mihape sisir jeung minyak nu katilu kalimat eta teh cangkang anu eusina oge mihape deui tah eta rarakitan mah kitu mihape sisir jeung minyak kade kaancloman leungeun mihape deui sami sang di luhur mihape pikir jeung niat kade deui kan kade kaangsonan deungeun tah eta rarakitan janten upami misalkan urang tos terang kieu mah oh ieu mah rarakitan benten sareng paparikan mah langkung ieuna kalimat 2 kalimat anu awal can 2 kalimat anu eusi benten sadayana mung Purwakantina tetep aya daun hiris dibeungkeutan dibawa ka juru leuit anu geulis ngadeuketan teu aya kan teu diulangi kan teu diulang hayangeun dibere duit benten kan biasanya ngabentenkeun aya namanya janten ieu teh tiasa urang ieu mah sisindiran mah urang tiasa ngadamel saseueur-seueurna benten sareng babasan tadi babasan mah tos patok iya mah masih kurang tiasa ngadamel atanapi misalkan ieu digentos misalkan mihape sisir jeung naon misalkan urang teh ieu mah tiasa didamel lah tiasa dianggo dina saban ieu oge dina saban biantara dina nga-MC-an kan ayeuna mah seueurnya malihan kacandakeun ku papantunan cakep cenah tah ieu oge di urang ge gaduh nu kieu kabeungharan basa Sunda teh aya rarakitan langkung seueur upami pantun hungkul upami urang mah aya rarakitan aya paparikan nu rada benten di dieu mah nu katilu nyaeta wawangsalan mah sok dianggo oge kanggo tatarucingan kapungkur mah misalkan ieu ge sok dianggo nya dina seren tampinya belut sisit sabadarat kapirarai siang wangi misalkan orang pas nyerenkeun si Ujang teh belut sisit sabadarat kapirarai siang wengi kasih nyai padahal maksudna mah orai naon disebut belut sisit sabadarat bentukna siga belut tapi aya sisitan orai kan
upami dina ieu tos aya kapirarai ieu na teh clue-na teh rai orai tiasa ngadamal ya ge misalkan kieu urang ningali warung toko leutik pangjajanan kasarung imut salira eta kan warung eta toko leutik toko nu leutik mah warung toko leutik pangjajanan kasarung imut salira sarung warung jukut jangkung pipir gunung hate abdi panas peurih jukut jangkung nu aya di gunung naon eurih hate abdi panas peurih tak eurih tah anu kahandap teu beunang di hurang sawah teu beunang di pika meumeut naon simeut gedong angkleng di sagara ulah kapalangnya bela gedong angkleng di sagara ulah kapal eta wawangsalan eta teh kabeungharan urang murang kali urang taroskeun kitu sok ieu wangsalan naon dari ieu atuh tong kitu ku bahasa Sundana biasa oge teu cara diterangkeun gitu lajeng Kang nah akhirnya kan paling ngerucut gitunya paling ngerucut dina mamanis basa teh ieu contoh-contohna di anu aya dina biantara seren tampi katampi kuasta kalih katampak kalingga murda katampi katarima pisan da urang nyabatkeun hungkul katarima pisan katampi pisan misalkan tapi upami ku ieu ku bahasa ieu mah langkung ngaraoseun pan katampi ku asta kalih katampa kalingga murda anu kadua asa kagunturan madu karageragan menyan putih kadongkapan rombongan panganten pamegete kanggo pihak panganten istri mah asa kagunturan madu karageragan menyan putih ku benten pisan padahal eusina mah bunga da menyebabkan bunga hungkul mah teraoseun atuh Bu atau nya atos atuh kumaha tah asa kagunturan madu karageragan menyan putih salajengna Balombang Timur Jalan Gede Sapuan salah parantos katampi misalkan si panganten pamegetna Balombang Timur Jalan Gede Sapuan ya ieu teh salah sawios mamanis basa anu tos langgi pisan sok urang tos langai lauk sim kuring mah nyarios di payun teh ukur lauk buruk milu mijah ukur janten dog-dog pangrewong tah gitu salajengna caang bulan 14 eta teh kabersihan hate urang teh hayang nemongkeun kabersihan hate urang teh teu kudu hate abe bersih nampi kitu wae tapi caang bulan 14 Jalan Gede Sasapuan jauh di jugjug anggang di teang tayo biasa dianggo dina memanis dongkang nasim kuring saparakan caka dieu jauh di jugjug anggang di teang gaduh sejak biasanya gitu salajengna kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak kacai sing getol mandi kadarat sing getol salat ieu upami misalkan dina ngadoakeun panganten mudah-mudahan ieu anu ngadahu panganten istri sareng pameget kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak kacai sing getol mandi kadarat sing getol salat pan raoseun pisan Bu ngadoakeun teh kitu kan raoseun pisan salajengna nganuhunkeun berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana tanda nampi anu benar-benar dina hati anu bersih gitu taya mah dina tadi atos disebatkeun dina tawakuf atawa napi sasadu bobo sapanon carang sapakang nedagung cukup lumur jembar haputeuna taya mah biasana dianggo kanggo sasadu anu salajengna bingah amarwata suta bingah anu kagiri-giri ieu mah biasa dianggo ku dalang
tapi sok dianggo ge dina biantara seren tampi kanggo ngeberehkeun yen urang teh sakieu bingahna ku kadongkapan panganten pameget da atuh kabayang misalkan panganten istri henteu datang panganten istri ngantosan panganten pameget teh dongkap-dongkapan jadi pas dongkap teh alhamdulillah anu dianti-anti sumping lajeng tadi disebutkan ku Kang Wowo anu diajar tilu dinten ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana lain tepak sejen igal tah ieu teh misalkan sasadu dina sasadu ya biasana ayana dina sasadu upami misalkan urang hoyong bilih dina benten tempat gitu benten adat kebiasaan tah ieu nu dianggona hapunten bilih teu aya tata titi duga prayoga maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tung biritna sacarana lain tepak sejen igal tos teu aya Bu sok milarian kedah upami dina internet oge kedah anu laras-laras nyundana seueur eta oge dina internet tapi kaluaran ti mainstream biasana bahasa Sundana teu pas seueur anu henteu pas upami ieu mah biasana upami dina nu kieu mah kedah dina internet anu alamatna jelas kasundaanana celik putih tadi atasnya celik putih celak herang teu geuneuk teu malekmet atas tadi cunduk waktu nu rahayu ninggang mangsa nu sampurna nitih wanci nu mustari tah ieu sok sering kakuping ku urang nya kecap ieu kalimah ieu anu nyaritakeun urang teh dina aya dina waktu anu bener-bener pas gitu cunduk waktu nu rahayu ninggang mangsa nu sampurna nitih wanci nu mustari ieu ge kalebet kana purwakanti cunduk waktu nu rahayu purwakanti ninggang mangsa nu sampurna purwakanti oge nitih wanci nu mustari i oge tah benten ieu anu nomor 15 mah mangrupikeun purwakanti anu ka-16 mah lebetna entep seureuh naon Bu babasan tah entep seureuhna sanes urang entepkeun seureuh tapi bener tata basana entep seureuhna teh dog pangrewong eta babasan dog pangrewong lir gunung tanpa tutugan lir sagara tanpa tepi saking kubungah salian tinu tadi anu tadi nyebatkeun bingah amarwata suta bungah pagir-giri ieu oge tiasa dianggo kanggo nyebatkeun ka bungah urang lir gunung tanpa tutugan lir sagara kabingah simkuring lir gunung tanpa tutugan sagara tanpa tepi atanapi sagara tanpa sisi anu ka-18 teu cai herang-herang acan tah ieu mah biasana dina nampi hapunten pisan kasadayana pihak di panganten pameget di dieu henteu cai-cai acan kecap teu cai-cai acan itu sebenarnya mah cai mah aya tapi dilemesan ya aya nyayogikeun eta oge panampian nyayogikeun katuangan dina naon tapi istilah nama DDP upami DDP teh jadi merendahkan diri teu jingjing teu bawa ya biasa tinu nyerenkeun teu jingjing teu bawa ke aya nu lengkepna di dieu ku abdi tos dieukeun nu lengkepna aya di dieu dugikeun ka nyerenkeun panganten pameget dugikeun ka di luhur sausap rambut dihandap sahebas dampal ambekana sadami ya gitu lah insyaallah aya di dieu tiasa di uningaan ilang along margahina katinggang pangpung dihakan mau rambutna salambar ambekanana sadami agama jeung dari gamana nyanggakeun tah ieu kanggo nyerenkeun ilang along margahina katinggang pangpung dihakan mau rambutna salambar ambekanana sadami agamana jeung dari gamana nyanggakeun tapi biasana mah anu lantip anu ati-ati masuk ditungtungan ku kieu tapi hapunten teu maksad abdi
micen adi misalkan di langkungan ku eta margi kan ieu seolah-olah micen kan ilang alom margahina dihakan maung katinggang panggung dihakan maung seolah-olah micen tapi anu ati-ati masuk ditambihan kitu ilang alom margahina katinggang panggung dihakan maung rambutna salambar ambak kanana sadami agama yang dari gamana nyanggakeun mung dina danget ieu simkuring sanes bade micen dulur atau micen adi atau napi micen alo tapi ieu mah mung ukur tawis nyanggakeun sadaya-daya anu aya dina dirina calon panganten pamegat. Salajengna ngiring jabung tumalapung ieu mah sapatos dog-dog pangrewong deui tadi. Salajengna lain lantung tambuh laku lain lentang tanpa beja tadi oge atos. Langkung saur bahe carek ieu ge kanggo dina tawakuf. Malapah gedang lebetna kana babasan. Lajeng Kang. Bagi skandun sakidik deui. Salajengna ngabejaan bulu tuur. Ngabejaan bulu tuur teh ke bakal sami sareng mapatahan ngojay kameri naik ka monyet eta ngabejaan bulu tuur mah ngabejaan anu geus diapal gitu. Batur geus apal kurang bejakan sakadar supados ngemutan. Ieu mah mengukur ngabejaan bulu tuur supados urang emut deui kanu ku urang dipedar. Salajengna 27 janji pas ini anu bihari pasang subaya anu baheula ieu biasa dianggo kanggo nyerenkeun. Salajengna pondok nyogok panjang nyugak. Biasana dilarapkeun kana kecapnya. Pondok nyogok panjang nyugak. Bilih anu pondok nyogok nu panjang nyugak. Ieu oge sok biasana dianggokeun pami masrahkeun panganten pameget. Biasana kaditu nanti sok rada 18 plus. Sok rada 18 plus kaditu nanti. Sasiereun sabeunyereun tadi. Sok sanajan sakedik tapi aya guna sareng manfaatna. Suku sambung lempang lentah sambung lemek. Dharma nepikeun maksud. Jadi biasana irah alat pikeun ngajaga anu nyerenkeun panganten pameget biasana abdi mamung suku sambung lempang letah sambung lemek dharma nepikeun maksud nyerenkeun panganten pameget ka pihak panganten istri. Salajengna aya nu di anjing cai aya nu di anjing cai nyabunya aya anu di hewan ieu mah naon aya nu di anjing cai naon aya nu di hewan ieu teh naon tadi sebatna teh wawangsalan. Wangsalna naon sero aya nu di anjing cai da atuh anjing di cai anjing laut aya nu di anjing cai da orang Sunda mah tah aya nu di anjing cai aya anu di hewan anu yeuna anjing cai sero ayeuna keluna hero nu di hewan sero. Salajengna jagong tuhur menang munun dunungan sumangga sumping. Ieu oge sami wawangsalan. Jagong tuhur menang munun, jagong garing menang ngagantungkeun dina luhur naon pasuluhan dina luhur hawu biasana teh. Eta ieuna jagong tuhur menang munun. Tos terang pasti emping jagong tapi sanes emping tangkil. Dunungan sumangga sumping. Ieuna emping. Keluna emping. Keluna sumping isina wangsalna emping. Anu terakhir dinu ieu nya terakhir seueur keneh ieu teh. Mung anu tiasa ku abdi kasangakeun da bilih langkung panjang teuing. Mung dugi ka 34. Upami misalkan kirang mah kantun kontak we ka Kang Wowo, nyuhun ke Kang Wowo seueur. Di Kang Wowo 2 gudang teh kitu. Keun gampil lah. Pami teu ngawaler dina ieu dina WA dongkapan ka bumina dari Cipicunggirang. Kalayar sabang salayar lebet ka saya mah henteu ieu mah sapatos bade nutup abdi.
kalayar sabrang salayar lebet ka cabe mah henteu sumangga tambi lumayan lebet ka saya mah henteu sisindiran iya mah sisindiranna naon paparikan anu kaduana nganggo lebet mah sami lebet ka cabe mah henteu sumangga tambi lumayan lebet ka saya mah henteu sakitu panginten dina mamanis basa kanggo teori ieu menyabunya margi saur padadang oge tadi unggalkeun yen bahasa mamanis basa mah bahasa hafalan tapi sok sanes hafalan sing ninggan ulah dugikeun ka urang bade medar A nganggo paribasa anu tebih medar B nganggo babasan anu tebih medar C nganggo sisindiran anu tebih tong ulah dugikeun ka kitu tapi insyaallah dina ieu bahan mah ieu anu bade insyaallah bade dibagikeun mah insyaallah kengeng milihan mudah-mudahan ieu oge sok sanaos ieu tos didamel ku abdi sanes hartosna ieu leres pisan bilih aya kalepatan masuk mangga disarungsum misalkan ka Kang Wowo ieu kalimah anu kasakieu sapertosna mah kirang marenah atanapi bade ka abdi langsung aya dina grup bilih ieu mah sapertosna mah henteu pas kedahna kieu tah mangga disarungsum urang sami-sami diajar kumaha seren tampi teh anu minimal ieu kan munggarannya upami ninggal kana bahasa padadang mah tadi mah luhur pisan luhur eta mah tos benten kasta tapi ieu insyaallah diusahakeun anu masih keneh basajan masih keneh sederhana insyaallah moal sesah teuing upami misalkan aya anu henteu kahartos gitu insyaallah diusahakeun tapi sok sanaos kitu insyaallah ieu masih keneh wanieun kanggo janten nyerenkeun mangga abdi bakal kalintang bingahna abdi Kang Wowo tangtos bakal kalintang bingahna padadang tangtos kalintang bingahna saupami misalkan dina hiji waktos kling aya WA Pak kalersan abdi janten anu nyerenkeun di nikahna saha eta mah tos weh kanu ieu oge bunga pisan bunga amarwata suta bunga anu kagiri-giri tah bunga anu taya papadana gitu mudah-mudahan tiasa diuningannya mangga tiasa dicek di ayeuna bilih aya anu kirang ieu mah kiang merenah mah mangga di sarungsum wae di komentar di kolom komentar di handap mana betul. Bilih peryogi ieu, peryogi. Aya nu bade nyobian di payun ngaoskeun we hungkul. Bios misalkan kanggo latihan di bumi. Panjang Bu, tapi upami entos ieu mah sapalih tiasa ararical margit sapalih tos aya dina emutan urang ieu teh. Panjang teh ditinggal Bu, jos diaoskeun mah moal aya 5 menit. Tah kitu. Leres upami tos ieu keun. Aya nu bade urang bacakeun di dieu aoskeun hungkul gitu. Sakitu. Mohon panginten eta mah kanggo materi mah mangga diaos, dipelajari, mudah-mudahan aya tiasa guna, aya guna sareng manfaatna. Ampun paralun anu kasuhun, bobo sapanon sareng sapakan neda agung cukup luhur jubah hapuntenna. Panginten ayeuna mah disanggakeun deui ka Mang Wowo. Mangga Mang Wowo sakitu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.